nu mantak ieu urang ngaji teh ieu kuari keur mere dahar roh, kena yakin ka Allah. Hujan-hujan ge daratan. Urang teh keur ngurusan roh, kedaangeun lintuh roh urang. Anu di luar mah nya roh diurusan, nya awak diurusan. Zahiron wa batinan nya nama eta. Cak di luar aing deui bae sial. Aturan makan urusan roh, urusan awak-awak, wayahna puasa heula. Kuari mah keur roh we urusanana, awak tinggalkeun ieu mah teu Pak. Teu ieu mah nya ngariung we opatan, ngeunaheun cenah urang ngaji di dieu nya. Barang di dieu leuh bacang geus beak 50 di dieu. Ambo budak, malah mun aya keneh mah tukang bacang, aya keneh CF di bak. Asana balik moal bisa hudang nya. Babar ieu. Ieu ge pae 70. Satu hari satu malam. Yaumun wa lailatun. Dipertayakeun kunaon make jeung disiksa Gusti. Qala Ibnu Abbas, cek Ibnu Abbas nu mantak disiksa li annahum lam yuzailu qaumahum hina abadul ijla. Bongannyana teu pernah misah ti kaum anu nyerembah kana anak sapi. Bongannyana teu pernah mentolelir ka jelema anu inkar. Bongannyana teu pernah dakwah. Gue nyalamatkan diri saat batur munkar, saat batur inkar, saat batur maksiat, saat batur nyembah ka pedet, nya nama nyalamatkan diri bae geus ka Gusti Allah. Eta teh bagus, tapi disiksa bae tetep ku Allah. Ieu lah hesena jadi kiai di dieu. Ngomong salah teu ngomong salah. Di akhirat teh akan di akhirat ge karumpul kabeh di masyar. Ain geus bararagus bageus ngeunaheun jasa timbang saha ngaran Abdi Junid. Digali salat puasa nang di saha sia ieu salat puasa nang di kiai. Ah bagus. Mana kiaina? Kiai Abdi bagus. Gas surga. Ngeunah. Ahmad sia kade timbang. Sia bagus ieu salat jeung puasa nang di saha sia? Nang ti guru Abdi. Sia hirup ka zamanan Kangjeng Nabi Muhammad henteu. Sahabat henteu. Abdi mah zaman kiai anu. Gerakan kiaina aya. Sia bisa salat bisa puasa berarti berkat kiai. Bagus sia salat sia. Surga kan ngeunaheun. Mantap.